bapana aya nama da meureun nges heueuh beuteung teh meureun geus nyata tadi bapak balik ke sawah teh yang mayor itu nyata geus meujeuhna mun aya namanya mayor ngan eta kitu geuning kumaha gitu biasna tinggal salit deui teh kan we urang-urang aya beuteung seubeuh apa nama tinggal sakieu ye kumaha nek bade dikumakeun ye kira-kira bapana gitu da inungna ari disanggukeun mah moal pimahieun urang buburkeun atuh kumaha sok wae atuh urang ieu lah coba sok bapana mirunannya lain anak selacainya bapananya coba puteuna lah atuh Pak kumaha nyi aduh iya kuota teet aduh borora ajang kuota bager ieu ge bapak ge mihara rese ning hayang mayor oge tuh iya mui tong orang mikiran nu kitulah ieu mayor ge geus aduh kan kita belajar tuh tingali sakieu biasa oge tuh dibuburkeun paling meh seubeuh sararea ya kumaha deui ning tong orang kuota lah kita belajar kumaha oke bapak urang neangan heula kerek 20.000 mah kieu we nyi aya namanya da sakola teh ning kudu biaya gede kumaha mun mas santri ngaji di Haji Burhan di ditu mending ngaji we aya di Haji Burhan di ditu da sakola mah aya mah ning Gusti aya naon bapana ieu teh ieu budak teh ning nyiut kuataan cenah yang sakola di kajian kene urang ajikeun lah pas santri itu budak teh nya tinggal atuh mending kene kitu di Haji Burhan dinya teh mungkin ngaji atuh nyai daripada ayeuna sakola mah ayeuna geuning pan kudu nyaho tinggal pangala bapa maneh teh tuh geus pugu bapak teu gawe ning nang ka itu kadege hese gitu nah cuma mau kawin teh kalau kieu patut non kaperkeun kunaon budak teh cenah ieu teh itu patut boga budak teh ya bapana ampurannya budak dina omongan anak da nyata ngamaklum lah bas borojo teh baheula geuning teh diadanan bapana kakeun ulin wae pantes budak teh heukeun wae lah urang doakeun we supaya jadi jelema amin atuh inungna saya hurungnya cenah teh nya da baseuh meureun atuh saat nih minumna teh asak bapana gorowan teh bas nyai atuh bapana lah nyi lah ya asak dia buru kade urang mayor lah calikeula tadinya urang saya aya we nyi da geuning ayeuna mah bubur urang masuk ya geus eta inungna geus sok bapana tanya da saya deui iwalti tuh nyi lawan kumpul mung baik gue kan wae da kirang-kirang nyakeun wiosah keurna meureun kan wae ieu we meureun duaan we jeung bapak lah we inungna lah ieu atuh da kumaha atuh jika mang iya melewat mang lulu lihat eta teh mang mayor moal mayor heula mang atos di mana eta milarian Mang Sarkun kamari teh eta janji bade janten naon ngaranna teh tanggungan rujak bebek juga tos janten duka encan mangga atuh moal iya mayor heula moal turun marongna bangun hayang dia bro ulin ketan ya orang ketan Cibore kayaknya orang ulin ayo sugan ayah Punten kun yuk punten kajero we da tadi kunci Assalamualaikum Waalaikumsalam
Damang. Alhamdulillah. Aduh, Sok calik tidak sebelah pelidi. mohon. Aya naon ieu teh Mang Nah. Emet? Biasa we yang arulin tadinya sih kita kurang anting cinta. Kurang kemang bode we cinta sarkun. Syukur atuh. Heeh. Kayaknya atosan lah nya urang nyenak lah cai. Sok. Daya mah sameme ieu ngadagoan lah nyenak cai. Oh, sok. Nyarek seupeulah sok. Ya nuju ya. Ditampi ah. Nya sok. Duh, pada mah tuh mang kan wios ngerepotkeun. Da tegadunan naon Ah, aduh Mang Emet. kan wios. Cai hungkul. Kan wios da ka dia oge lain hoyong iya. Ting ketang kayak Mang Emet tadi teh dalam teh salami nu budak teh boga opak ngorek urang tanggal nya. Sok. Lah kan wios tuh pada mah. Lalu teh lah ta cainya Nya. sing warag tah. Ki, kumaha lamun urang geurian, urang gawean. Pakai gelas teh aning. Anu dia. Ada sulap. Heeh. Kalau kedurang tulang. Tah nyarek. Atuh yang ngarepotkeun teuing nya sok gampil. Ya geuning teh geuning goreng opak-opak wae mah. Nuhun itu padahal mah kan wios. Iya ya, tamating cicing. Ya, sok. Urang boga sulapnya. Sulap naon itu mah Mang Bode pernah ningali jurig kan? kan pernah aku Ditampi ah. nya sok Nek ningali moal. Jangan ulah rubas, tapi ada moal naon ieu mah. oh sok Arek nyobaan. nya sok we orang cobaan sudah yang ningali teh penasaran kumaha rupana jurig teh gitu. Tapi make gelas itu mumpung aya tah. Dua Oh. Kita metodenya pakai gelas gitu. pakai gelas tapi lain di toong kieu lain. Lain. nya sok. Kayak aya ieu nanya. Kumaha ya teh mah metodenya yang nempo jurig teh ku gelas dua teh. Yo, urang iya langsung we ka amangnya. Siap, sok atuh. Yo, Penasaran ieu nguruk ka dieu kun. kumaha. Yo, si gelasnya. Heeh. Sok ta siku, ta eta siku. Heeh. Tah, sok sebelah di. Kieu. Sebelah di. Cicingkeun. Sok. Tah, peureumkeun. Peureumkeun. Peureum. Oh, berarti urang teh kudu peureum kitu mah. Peureum, ge mah peureum. Siapa teh sok? Jeung deui kudu sorangan ulah aya batur berarti urang meureun ka ieu lah nya. Heeh. Heeh, hok peureum. Kayak kurang peureumkeun. Heeh. Sok. Kon nya, ya yuk ki urang ya. Urang gawean gua aing da mal bisa ini kalau kumaha mun ini misalkan mehanana bakal pareupeus kabeh gelasna. Urang gawean. Kamarana ieu jelema teh? Goblok ge mah gadagan aing kumaha ieu? Ayeuna lamun dikaluhurkeun murah anjing terus kahanapkeun peupeus beureum ieu gelas aing keur dua-duana teh di. Woi, man.